Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng simkuring dina materi pangajaran basa Sunda. Karasan dina dinten ieu simkuring bakal medar perkara sisindiran. Bukituna saderek mangga di-subscribe heula sarta acan dilajengkeun nonton, di-like sareng dibagikeun linkna ka rerencangan. Hatur nuhun anu parantos subscribe. Supados tentunya kolong ting kana waktos, hayu urang langsung kana materi sisindiran. Tah, naon eta ari sisindiran? Sisindiran nyaeta asal kecapna tina sindir. Jadi naon atuh sisindiran teh? Nyaeta omongan atawa caritaan anu dibalibirkeun atawa henteu togmol. Tah, dibalibirkeun teh hartina dikemas sedemikian rupa sangkan basa eta teh henteu langsung ngomong kana intina, henteu langsung nepikeun tujuanna naon gitunya. Jadi dibalibirkeun teh di dijieun terselubung gitunya. Nah, tujuanna nyaeta sangkan eusi omongan henteu mata kasigeung atawa nyeri hate. Jadi ayana sisindiran teh sangkan nepikeun omongan ku cara anu endah, nyastra gitunya aya unsur sastrana sarta nepikeunana teh henteu togmol. Tujuanna sangkan anu diajak ngomong ku urang, diajak cumarita ku urang henteu kasigeung atawa nyeri hate gitu. Nah, satuluna sisindiran teh mangrupa salah sahiji karya sastra dina wangun puisi. Nah, karya sastra wangun ugerannya atau puisi. Kunaon kaasupna kana karya sastra lantaran di jerona aya seni anu ngolah basa sangkan kekecapanna jadi endah ngeunah kadengena tur mundal eusikna. Jadi dibungkus ku rakitan basa anu endah. Tangtuna bakal kapanggih Purwakanti di jerona. Tah, kunaon sisindiran kaasup kana karya sastra anu wangun ugeran? Sabab diwangun ku cangkang jeung eusi. Nah, dina sisindiran aya cangkang jeung eusi. Jadi aya kalimah cangkang, aya kalimah eusi. Nah, diwengku ku pada atau bait nya. Jadi diwengku teh terdiri darinya. Jadi diwengku ku pada atau bait jeung padalisan atau baris. Nah, unggal padalisan biasana diwangun ku 8 engang atau suku kata nya. Jadi sisindiran teh ilaharna aya 4 padalisan, dina sapadana teh aya 4 padalisan nya. Dina sabaitna teh aya 4 baris sarta per barisna nyaeta 8 engang. Eta anu ilahar nya. 8 engang teh 8 suku kata. Jadi sarua papaknya ti padalisan kahiji, padalisan kadua, padalisan katilu jeung padalisan kaopat teh jumlah engangna sarua nyaeta 8. Tuh. Nah, satulina ieu sisindiran teh kauger ku Purwakanti engang padalisan jeung pada. Artina kauger teh terikatnya kudu aya Purwakanti. Lantaran lamun teu Purwakanti engke antara cangkang jeung eusi teh moal nyambung. Aya engang tadi kudu 8 engang nya. Aya padalisan tadi baris ya. Aya pada sabait gitu. Jadi kudu sabait, kudu 4 padalisan, kudu 8 engang, kitu oge kalimahna kudu Purwakanti. Tah, ieu nu disebut kauger atau terikat gitunya. Tah, sisindiran teh lamun dina bahasa Indonesia mah saruana jeung pantun gitunya. Tah, dina pantun oge pan aya 2 cangkang, 2 eusi, sarua jeung sisindiran. Ayeuna urang teraskeun nyaeta kana wangun sisindiran teh aya 3, nu kahiji aya paparikan, kadua aya wawangsalan, katilu aya rarakitan. Tah, ieu wangun sisindirannya. Jadi bentuk sisindiran teh aya 3. Wawangsalan, paparikan, rarakitan. Nah, ayeuna urang pedar heula nu kahiji nyaeta aya rarakitan. Naon ari rarakitan? Tah, ayeuna urang tingali atawa titenan ciri-ciri tina rarakitan nyaeta asal kecapna tina rakit. Nya, kunaon disebut rarakitan? Sabab asal kecapna tina rakit. Nah, rarakitan asal kecapna tina rakit. Naon ari rakit? Rakit teh nyaeta sabangsa alat transportasi di cai nya. Alat transportasi di cai anu dijieunna tina awi. Tah, apan ari
rakit teh awi nu dihiji-hijikeun nya jadi ngahiji gitu. Jadi sabengketan. Papak lebah puhuna. Jadi papak lebah puhuna teh sajajar di bagian pangkalna nya sajajar sadayana. Tah eta teh rakit. Ku kituna rarakitan teh diibaratkeun kana rakit anu papak bagian puhuna. Naon maksudna papak bagian puhuna nyaeta aya kecap nu diulang di awal atawa kaasup kana purwakanti mindoan kawit. Mindoan teh mengulang, kawit teh mimiti, jadi mengulang di bagian mimiti. Tah, dina panungtungna oge, sorana tetep sarua. Sorana tetep mirip antara cangkang jeung eusi. Gitunya. Nah, berarti rarakitan ngagunakeun oge purwakanti laras wekas atawa purwakanti dina tungtung engangna anu mirip. Hartina sora kalimah ditungtungna nyaeta mirip. Oke urang dicontohannya ngarah langkung paham. Satuluyna diwangun ku dua cangkang dua eusi. Aya dua cangkang dua eusi. Satuluyna aya opat padalisan. Nah, berarti aya opat barisnya dina rarakitan mah. Ayeuna urang langsung tingali contona. Naon maksudna asal kecapna tina rakit? Nah, ieu ku simkuring aja di beureman jeung di hejoan. Urang titenan. Kamana jalan kayogia? Kaditu kapangrumasan. Kamana jalan ka surga? Kaditu kapangaosan. Tah, nu disebut rarakitan di dieu teh nyaeta aya pengulangan. Coba tingali. Nu beureum jeung nu beureum, nu hejo jeung nu hejo, eta diulang. Padalisan kahiji diulang dina padalisan katilu. Padalisan kadua diulang dina padalisan kaopat. Kamana, kaditu. Coba saderek engke tingali rakit. Papak na awi, rata na awi, tah sisindiran ieu ge siga kitu. Kamana, kaditu, papak, sami nya. Antara hiji jeung tilu, dua jeung opat. Tah ieu nu disebut purwakanti mindoan kawit. Lantaran pengulangan. Gitunya, pengulanganna di awal. Tah, ini orang titenan deui kalimat panungtungna. Jalan kayogya. Tingali dina eusi atau padalisan katilu, jalan ka surga. A. Tah, sorana miripan. Tah, eta teh disebut laras wekas. Gitunya. Laras wekas teh aya dina panungtung. Wekasan, pamungkas, panungtungnya. Nah, kapangrumasan, kapangaosan, miripan sorana. Tah, jadi dina rarakitan mah ngagunakeun purwakanti mindoan kawit di mana kaditu. Nah, jeung laras wekas purwakanti laras wekas. Yogya, surga, pangrumasan, pangaosan, mirip atau padeukeut sorana. Nya. Tah, siga kitu. Tah, kamana jalan ka Yogya, kaditu ka pangrumasan, ieu kaasup kana cangkang. Kamana jalan ka surga, kaditu ka pangaosan, ieu eusi. Satuluyna anu kadua, tuh. Kamana nalikeun kincir, kadinya kapupudunan. Kamana ngaitkeun pikir, kadinya kanu miheman. Kamana, kadinya. Hiji, tilu, dua, opat. Gitu polana nya. Nalikeun kincir, ngaitkeun pikir, kapupudunan, kanu miheman. Anu kamana, kadinya disebutna purwakanti mindoan kawit. Nalikeun kincir, ngaitkeun pikir, kapupudunan, kanu miheman. Eta disebutna purwakanti laras wekas. Nya. Nah, ieu cangkang, dua cangkang jeung dua eusi. Pahamnya saderek? Gampil da pasti. Lamun daek diajar pasti bisa. Satuluyna kana paparikan. Paparikan nyaeta asal kecapna tina parik. Parik ngandung harti parek atau padeukeut. Jadi parek teh deuketnya. Deukeut naonna? Deukeut sora kekecapanana. Nah, deukeut sora kekecapanan. Ke urang tinggal dina contona. Satuluyna diwangun ku dua cangkang dua eusi. Sarua tadi jeung rarakitannya. Satuluyna aya opat padalisan sarua.
Nah, ayeuna orang tinggal contohnya langsung. Jadi engke sadere kudu bisa ngabedakeun mana paparikan, mana rarakitan. Ieu contohna. Nah, sawah ngemplang di tanduran. Kahuma ngalajarami. Ulah renggang duduluran, dasarna silaturahmi. Nah, coba tinggal. Ieu anu di beureman nya jeung nu di hejoan. Sawah ngemplang di tanduran, duduluran. Deket pan sorana pareknya. Tah, ieu mata disebut paparikan teh deket sorana. Ngalajarami silaturahmi mirip padeketnya sorana. Tah, ieu nu disebut paparikan. Jadi sora tungtungna padeket. Kalimah-kalimah samemehna oge padeket, ngemplang, renggang. Jadi aya kecap-kecap anu padeket. Ayeuna orang titenan, ieu 2 cangkang, 2 eusi. Contoh nu kadua, samping kagetahan dukuh, dikelab dikacaikeun. Nu matak maneh sing kukuh, papatah guru amalkeun. Nah, dukuh, kukuh, kacaikeun, amalkeun. Aya sora-sora nu padeket, aya kecap-kecap nu padeket. Gitu nya. Jadi ya contoh paparikan. Tah, tinggal bagian mimitina. Dina paparikan mah teu aya kecap nu diulang, teu aya kecap anu dipindo. Nya, jadi teu aya mindoan kawit. Jadi ieu kaasupna kana paparikan. Jadi cirina nama lamun paparikan eueuh kecap anu diulang di mimiti, gitu nya. Nah, ieu 2 cangkang jeung 2 eusi. Satuluyna anu katilu aya wawangsalan. Naon ari wawangsalan? Wawangsalan teh dina cangkangna ngandung tatarucingan. Kunaon ngandung tatarucingan? Sabab wawangsalan teh asal kecapna tina wangsal atawa eusi. Jadi lamun sisindiran wangun wawangsalan mah kudu aya eusi anu diteguh. Nya, jadi teteguhan heula, tatarucingan heula. Tah, cangkang ieu nyaeta ayana dina padalisan kahiji. Anu jawabanana kudu diteangan, gitu. Dina eusi ngandung wangsal. Tah, dina eusi teh tadi kan ieu cangkangnya sisindiran teh pan aya cangkang jeung eusi. Tah, dina eusi nana teh aya wangsal. Aya jawaban tina cangkang tadi. Tah, engke urang titenanya ngarah langkung paham. Satuluyna wangsal kudu murwakanti jeung eusi. Jadi si jawaban tadi teh kudu murwakanti, kudu padeukeut sorana jeung eusi. Tuluy diwangun ku 2 padalisan. Tah, ciri tina wangsalan mah jadi ngan aya 2 padalisan. Supaya langkung ngarti hayu urang tingali kana contona langsungnya. Nu kahiji, klub main bal ti Spanyol. Cik kira-kira jawabanna naon? Tah, kalimah klub main bal ti Spanyol teh kaasup kana cangkang. Cangkang nu ngandung tatarucingan tadinya. Jadi dina cangkang kudu ngandung tatarucingan. Klub main bal ti Spanyol naon ngaranna? Barcelona. Tah, eta jawabanna teh Barcelona, berarti wangsalna Barcelona. Dina eusi ngandung wangsal. Eusina nu mana? Nyaeta anu kadua. Nya, tah ieu disebutna cangkang, ieu disebutna eusi. Tah, dina eusi kudu ngandung wangsal. Tadi wangsalna naon? Barcelona. Si Barcelona kudu deket kana kalimah eusi. Nya, jadi kudu ngandung purwakanti. Nah, sing sabar ngolo-ngolona. Ti mana ngolo-ngolona? Nah, di beureman. Lantaran tina wangsal Barcelona. Nah, pan tadi wangsal kudu murwakanti jeung eusi nya. Tah, murwakantina ngolo-ngolona Barcelona. Mirip pan padeukeut. Tah, wangsalna tina Barcelona. Gitu nya. Klub main bal ti Spanyol Barcelona. Sing sabar ngolo-ngolona. Gitu. Paham nya? Tah, anu kadua, telepon bisa dikeupeuh. Ieu cangkang. Mi HP kaberat hate. Ieu eusi. Ingat, eusi tadi kudu murwakanti jeung wangsal. Berarti telepon bisa dikeupeuh naon jawabanna? HP. Berarti mi HP kaberat hate.
wangsalna HP itu nya. Gampil ya saderek, mangga engke saderek tiasa latihan nyieun kalimat cangkang anu eusina teh tatarucingan. Tuluy teangan jawabanana. Tina jawaban eta dijieun kalimah eusi anu muruakan ti jeung jawaban atawa wangsal. Gitunya. Gampil saderek, jadi wangunna teh tadi aya 3, paparikan, rarakitan jeung wawangsalan. Engke mah saderek kudu bisa ngabedakeun lamun maca sisindiran, oh ieu mah kaasupna paparikan, oh ieu mah rarakitan, oh ieu mah wangsalan. Jadi kudu bisa ngabedakeun. Lantaran geus apal teorina nya. Satuluyna ayeuna kana watak sisindiran. Tah, watak sisindiran teh aya 3. Nu kahiji piwuruk, nu kadua silih asih, nu katilu sesebred. Piwuruk nyaeta papatah, silih asih nyaeta silih pikanyaah atawa kasmaran nya. Silih pikanyaah di dieu teh lega, bisa ka babaturan, ka indung, ka bapak, ka kulawarga, ka sasatoan, ka alam nya. Nah, atau bisa oge silih asih di dieu teh nyaritakeun nu kasmaran, bisa. Sesebred nyaeta heureuy nya, heureuy banyol nya, heureuy banyol atawa raresapan gitu nya. Nah, engke urang tingali contona nu mana kaasup piwuruk, silih asih jeung sesebred. Tah, ieu langsung kana contoh piwuruk. Tah, ieu contoh sisindiran piwuruk. Aya manuk dina pager, nah sukuna aya bola. Lamun urang hayang pinter, kudu getol ka sakola. Tah, ieu teh contoh piwuruk. Coba saderek, tinggal tina ieu sisindiran kaasup wangun naon? Nah paparikan, nah rarakitan, nah wangsalan. Coba titenan. Laras pisannya, jadi ieu teh kaasup kana paparikan. Sabab sorana parek atau padeket. Di awal atau di mimitina teu aya mindoan kawit, teu aya pengulangan kecap. Nah, ieu kaasupna kana paparikan. Contoh nu kadua, lamun hayang nyieun pager, kudu daek mawa paku. Lamun urang hayang pinter, kudu daek maca buku. Ya, rarakitan sabab aya pengulangan kecap mimiti. Lamun kudu. Tuh kan bisanya ngabedakeun? Oke, mangga ieuna contoh kana silih asih. Nah, kajami mentas rawayan, keur mentas katojos hoe. Upami mung heureuyan sawios teu cios bae. Tah, ieu naon? Paparikan, parek sorana. Teu aya pengulangan kecap dinu mimiti. Saterusna, gunung di kaleren Bandung. Wangsalna naon? Gunung anu aya di belah kaler Bandung nyaeta Burangrang. Tong ringrang di Kantun Miang. Nah, Burangrang ringrang. Jadi ieu kaasup kana wawangsalan sabab aya tetebakana, aya wangsalna nyaeta Burangrang. Mangga urang teraskeun ieu contoh anu sesebred. Nah, heureuy teh hanya banyol nya. Sok hayang nyoba ka Bandung, sok hayang nyaho nanjakna, sok hayang nanya nu pundung, sok hayang nyaho nyentakna. Tah, ieu kaasup kana sesebred. Jadi ngaheureuyan nu pundung, tapi ku cara dibalibirkeun tadi. Henteu diheureuyan secara langsung, bisi tambah pundung ya, jadi ku sindiran. Satulina, malam manggu tengah poe dicokelan kayu api, malam minggu ninggang suwe di apelan aki-aki. Nah, jadi sesebred mah biasana sifatna pikaseurieun kitu nya. Nah, ieu contoh-contohna tadi aya sesebred, aya piwuruk jeung silih asih. Ayeuna urang teraskeun kana tips nyieun sisindiran. Tah, jadi kumaha yeuh ngarah urang bisa nyieun sisindiran secara gampang gitu nya. Nah, naon nu kudu diperhatikeun nu kahiji nyaeta urang jieun eusina heula. Cangkang nyaluyukeun jeung eusi. Artina cangkang bisa menyesuaikan dengan isi gitu nya. Nah, jieun heula eusina. Jieun eusina berarti eusi aya sabaraha? 2 pada lisannya, jieun heula eusina. Kakara kana cangkangna. Kunaon teu cangkang heula tuluy eusi sabab engke bingung amanah naon nu hayang ditepikeun. Hal naon nu hayang ditepikeun ku urang. Ari eusina heula tuluy cangkangna mah sabab cangkang mah bisa
nyaluyukeun, bisa nuturkeun gitu nya. Jadi cangkang mah teu kudu diperhatikeun esensina, tapi nu penting mah kalimahna, purwakantina jeung ngangna gitu nya. Tah, eta nu babari mah eusina heula. Anu kadua, tips anu kadua nyaeta hadena mah make 8 engang. Sangkan keuna kana ketukan upama dilagukeun. Tah, dilagukeun kumaha? Jadi sisindiran teh bisa ditepikeun ku cara dilagukeun. Rupa-rupa pisan lalaguanana nya. Aya rayak-rayak, sorban palit jeung sajabana. Tah, iraha ieu dipedarna engke dipedar dina materi tempa sindir nya. Jadi langsung dicontohan kumaha cara ngalagukeun sisindiran, kumaha cara tempa sindir. Nah, engke dina materi satuluyna urang medar perkara tempa sindir. Sajabati 8 engang emang aya sabaraha? Aya 10, aya 12 ya. Eta mah gumantung kana karesep nu nulis, karesep nyiptakeun sisindiran. Tapi anu panghadena mah nyata 8 engang. 8 engang teh kudu sarua opatanana, nya opat padalisanana. Padalisan ka hiji 8, kadua 8, katilu 8, kaopat 8. Itu oge lamun rek nya nu 10. 10 kabeh 12 kabeh. Ulah pincang, engke lamun pincang mah teu ngeunaheun. Teu nya. Tapi anu direkomendasikeun mah nyata 8 engang. Satuluyna perhatikeun ejahan jeung cara nulisna. Tah, kumaha cara nulisna? Urang tingalikeun. Meuleuh manggu tengah poe. M-na kapital. Nah, lantaran mimiti nulis meuleuh. Nah, dina kecap meuleuh nya M-na kapital. Manggu tengah poe, koma, kulantaran koma dihandapna ulah kapital deui, tapi huruf leutik dicokelan, tah D-na teh leutik. Kayu api, titik. Kunaon make titik lantaran eta cangkangna geus peun nepi ka dinya. Kitu nya, geus 2 padalisan. Hartina cangkang mah geus anggeus. Kulantaran aya titik, otomatis kahandapna kudu kapital. Kalimah anu munggarana kudu kapital. Malem, tah dina malem nya M. Malem minggu ninggang suwe, koma. Nah, kulantaran koma kahandapna diapelan aki-aki titik. Diapelana leutik kulantaran koma di luhurna. Tah, titik kulantaran eusina geus anggeus peun nepi ka dinya. Kitu nya. Jadi, ieu contona gitu. Sapertos kitu saderek materi atanapi pedaran ngeunaan sisindiran. Mudah-mudahan paham kana naon anu ditepikeun dinten ieu. Ku kituna saderek anu teu acan subscribe sakali deui mangga di subscribe nya. Teras anu teu acan di like mangga di like, dibagikeun oge linkna ka rerencangan. Mudah-mudahan sim kuring tiasa saenggalna ngadamel contoh tempa sindir. Margi tempa sindir mah kudu diperankeun langsung, jadi urang ningali situasi sareng kondisi kumaha bisa henteu mintonkeun tempa sindir, tapi mudah-mudahan tiasa nya. Sakitu heula saderek ti sim kuring ieu aya daftar pustakana. Pamungkas hayu bagikeun saloba-lobana sabab urang ulah pernah bosen berbagi ilmu pangaweruh. Hatur nuhun, hapunten samudaya kalpatan, sampurasun.